Jadi judul nama itu udah lah di dia. Oh, bebas nah di udah mah di luar. Lain di Uniqlo tapi di Family Mart. Si Akang eta anjir nih santai gitu. Disadiakeun sia tempat ieu na oge. Teu sembarangan. Di Jepang mah full aturan. Ya baraya stasiun terus pokoknya mah ieu channel sina anakan sina berkembangnya kakangnya dukungnya. Oh. Siap. Gitu. Kudu loba duit di dieu mah. Tuh, bener. Oh, meh teu kahuruan. Nggak usah sakitunya. Ieu mah nemongkeun hungkul meh arapa batur. Heeh.